Walau sigi nakatilu. Oh iji. Urang tutup mana gitu oke. Oh, aturannya dijahit. Kasarios ieu patih utusan ti nagarawa urang. Ngantosan waktu putih dasan lebet ngadampal ka perbatasan. Dasan ngadampal lemah amarta masih kena aja di saluaran batas. Beres. Hiji leuweung anu balik. Saha hapunten Kang Sampurasun. Rapes. Aya naon si Adi hari? Suka ulang. Adi. Aya naon? Bener namu sertifikat. Aya naon Adi? Alah, sakedap. Dewi Sinta Kasasarama di alas roban Kasasar di alas roban Mikwa cinta durungan Kasasama Mikwa cinta kasasama Nggo dasar kebangsaan kuningan kayu malam jika mundur campedak mandi di taruhan kesalahan lu mengenal ketunggaran saat dinalindu Timbatan arep dukun paganturian Timbatan paganturian suka di beli kupati kerajaan Singosari ayana di Jawa Timur zaman usap muji diri tarata kabur sanajan karena besar duku dari tiran sukses bang masuk sebang ayam genap tarapuku pikiran mega
Dadaku sedanis nyaparaun cemar hampurna geningan tu iya abonggen na banteng sebadi kalabila abonggen abdi koreng sebadi arep lupu abonggen abdi koreng sebadi nyajarita abonggen abdi koreng sebadi nyajarita kakek kunera aningawe ningali kang sampun patah kakek kunera aningawe ningali kang sampun patah ingkang malaga ya ingkang malaga naon sababna panganuturkeun akang sadaya-daya kang bade ngawartosane ka akang ngawartosan naon taliti hati-hati terus waspada permana tinggal ari sabab kaula teh mangeh kareuwas anu luar biasa aing mah saangkatna akang bade nyulik teh yeuh Sumping Dorna jeung Arjuna ka Karaton. Ka Karaton urang. Sumun. Maksudna ari maksudna Dorna teh ngadadetkeun Arjuna, Arjuna teh hayang guguru ilmu ka raja urang. Gancangna carita ku raja urang eta Arjuna teh ditarima. Tuluy tapi cenah Arjuna heug ditarima ku guru tapi anjeun teh kudu ngirim heula syaratna syarat ngelmu teh kudu ngirim jelema menang neuteuk opat sabab aing ngawiridkeun ilmu teh kudu ngakan daging heula jelema daekeun Arjuna mangga cenangan saha jelemana pokoe uraja teh disaurkeun wayahna mawa bangke Semar menang nyacak opat. Arjuna ngabubu dibarengan ku kaula saksi. Ya. Di perjalanan panggih jeung Bima, pasea jeung Bima da Bima mah teu satuju. Arjuna rek ku guru. Nepi ka tilap Bima kana mah duka kumaha nasibna. Arjuna lajeng neraskeun lalampahan. Ngajug-jug ka Tumaritis ya. Kaula mangadaguan ti kajauhan aipek teh nya we. Naon? Arjuna mawa bangke Semar. Teuing di kumaha maehanana teu dicekek da geus pae. Ya. Dileuweung dicacak ku Arjuna. Tuluy. Bungkus ya ku lawan bodas. Ya.
Saritana na puguh sape tina lumampah kaula teh nalangkep tuur we. Kabeneran aya catang. Aya satang ieu teh. Kaula tuh kusiwal kana udud. Cek Arjuna sok ngarokok. Cek Arjuna teh lamun menak jingo mau sok. Senangna teh. Itu. Ya. Sing kana lempung jeung Arjuna udud di leuweung. Ya. Kira cikopi. Troy. No, atuh. Barang rek ini deui kaula jeung Arjuna nyokot gemolan, nyata gemolan Bangke Semar teh. Ieu. Ngada hampang gemolan teh eueuh, talina teh lesot. Kosong. Leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana ieu tak keanehan teh. Keajaiban eta. Aheng. Tak terlepas tidak paningali eta gemolan teh. Nah, bet leungit wujud Semar. Dek balik kumaha sieun ditegor ku raja. Raja teh adatna. Wah. Bawa paisan gosok deui. Leungit atawa ku mau meureun. Henteu. Da puguh aya ngagilisir meureun mau atawa katempo. Da bungkus lagi kudu soe atuh. Katatang koteteng kaitu ka dieu neneangan eta heuh sugan aya dina gawir dina eta jararangsang we kitu pantes leungeunna sukuna. Sukuna teh. No, atuh. Ya. Keur kokotetengan kitu lila. Jebul teh. Tau. Aya budak ngora kasep karempereng koneng. Wah, tukang ngamarna. Make baju serba bodas. Ya, ngaku ngaran Sang Hyang Nurbanyu. Ya. Merong ka Arjuna teh. Saha teh eta anu ngaran Nurbanyu? Ieu cenah anu ngaran Arjuna teh. Ai cekuk teh. Naon? Cukang irung Arjuna ditojok. Ku eta anu ngaran Nurbanyu teh gugur teu nginting naon masalahna. Ieu. Arjuna teh bari mundur ka tukang bari leungeun rangah kaluhur ieu teh naon masalahna? Ah montong naon-naon cenah sia bari nyusul tepus hulu angeun Arjuna kasusul tepus ku peureum anu katuhu eta Nurbanyu. Atuh Arjuna teh ngajengkang blak kenang karang. Allah. Ngan norok aya. Arjuna lain atah-atah lawan. Harita keneh ngorejat. Kurang ajar sia. Cek Arjuna bari langsung nyemplungkeun peureum katuhu maksudna marek ngadagor careham eta Nurbanyu. Ngan eta Nurbanyu rikat ngalapkeun sirahna dina gerakan monyet ngemuil atuh plos peureum Arjuna teh nganukur ngahakan angin. Tapi teu cukup sakit. Wah, Anu kenca nyusul tepus rek ngadagor kana hulu angeun. Ngan Nurbanyu ngalengkah ka tukang bari patah. Peureum Arjuna teh diteke. Arjuna ngerepek ka tukang bari nyebutkeun anjing sia. eta bos. Tapi ieu teh kumaha teh? Nu mana nu eleh nu beunang? Dongeng atuh. Ieu mah nu eleh na mana? Abe rame abe kabayangkeun. Dari Mang Joni anak. Mancing imajinasi. Begitu orang kaya segala. Rame itu iklannya ke minyak jingo. Pinak jingo tadi iklan. Sarang suuk. Di Bahari. Suuk Pak Arif. Pros. Kualitasnya bermutu suuk Pak Arif. Bahari. Gurih bisa menyembuhkan sakit perut. Mun lamun nyeri beuteung, enggak bawa ke dokter. Ai suknek. Tapi kaki itu sih eta ngomong. Tapi rame teka dongeng lawang. Nyo. Lu eleh na mana? Arjuna eleh. Oh, tak itu belgu atuh. To the point. Arjuna eleh. Ngan kaula. Kumaha? Sok cenah sia pipiluheun cenah sia orongo kitu. Salira teh. Sok sia ohang.
Beda bohang mah kan cepet. Peda bohong soalnya. Ambek kaulah dikitukeun teh eta jelema uing digabrug eta pada pasti lamun digabrug bari diserekeun kana kai moal teu kepeng awakna. Pasti. Iya. Kaseret mah kaseret eta jelema ku kaulah digabrug teh. Dipebutkeun kana kai teh nu gede di hareupeun teh iya. Nya keuna kana kai kan uing. Dagor. Anu ti dagor na mah manehna mah leungit eta. Sakilan geus dicekel, geus aya tukangan deui. Leungit dina paningan. Meureun manehna teh make gerakan pangalmui. Ngan orokan geus tata-tata saja ada. Kan oke teh tah. Geus Bang Eko. Juger kaula eta nengar kai leng guprak. Sakeuleung teu eling. Ieu. Ngan barang eling areueuh Arjuna jeung Satria teh. Nah, Tah teuing ka mana nu matak dina lembah dieu. Kakak akang ngabejaan sang kade. tina waspada di dia. Urang penting. Aya jelema anar-anar nu ngalalakon ayeuna mah jelema-jelema kade cing hati-hati. Ka amarta teh pertahananna kawas gegep, kawas priatna jeung hati-hati. Wah. Rom tak bisa. Tuni tinggal aya jelema kade tiluan. Saya Sata. Cara pidangi. Ya. datang neratang ngademan nempak datang neratang ngademan nempak Lempang ini ngagandang gitu Pak. iya pak nurik teh ke dengekeun heula saha satian Tadi semua ngaran kaula Dewa Nur Cahya Allah Nur Banyu Nur Cahya tina Nur Wungkul sumohon ya. ya kade cing hati-hati kade Dewa Nur Cahya bener aya eta Nur Rulung Wah percaya. itu nu tukang Nurus Tunjung Percaya. baik kumandinya we ah Atep baik. Daun oke. dek kamana sampean kaula iya dek newak sampean newak kaula alasan lain penting kerek nyulik Yudhistira Raja Amarta teh Joka pernah percaya nyaho di mana Geus kadeteksi maksud si lain teh. kasadap. Tete irung teh antena tete ieu tata. Bisa kamu monitor lah. Kadeteksi mana teh maksud tujuan teh. Tah lamun irung ieu kutil lain irung. Lain antena teh batukna. Ya peda leutik. Batu baterai. suwe aing hirup Bilang kana panon hayam. aya deui irung anu jiga hawu nya Ka urang peda gede. memang bener aing dek jurik anu warna Yudhistira puting ge sok rasul ieu rakyatna ieu moal cicingkeun lain tadewek rakyat mah tah ieu mah ti angkatan laut Waduh, eta teh nya Laksamana Laksamana bener. da ieu anu tukang Kang Osim Anu ngaruat kamari. Anu kidungna nanti lu goong. ieu ti pramuka sih nya Oh, ti pramuka beda teu make seragam. apa jambore Oh. Dia mau batu berarti dia mau. dek berumpat ka mana sok percayaan tegar
Apa kon wani barang aku? Para wani dening apa kulanang. Aji mulut di tegah dia. Siap. Ya saya dan dua orang ketrek ke kuing. Oh, Baik terlalu. kurang Ayo, dina legas ya. wan ditegang dah. Muntuk siawak segera gitu ngarawan aing. Emang nanda mau ditarajean siling deh. Dah, kawan ini mah percaya. Jangan badak ya. Kurang tarajena. Lah ulah ka seuri goblok. Bener tiga pati. Om. Dah, ulah labora. Ya. Nah, si teh tua teh. Ulah labora. Ulah ngajago ka jelema ieu. Nah, Ieu teh keur nguriling neangan tanding. Hanya selang neangan lawan saumur hirupna sanyahoon digeti sorangan. Bahaya. Bahaya ieu jelema. Pecahkan dagor sirahna kulingis. kuat. Modar. Lain pemut. Wes, Ngeplos. pinter bicara. Kayak gerakan naon teteh. Kalakai ketebak angin depan Paingan keplos. Wah, Cleo. Teh. Ari eta naon? Nah, ternyata kalakai geuna. Wah. Ayangnya, Oh, sia. Sia. Lah. Ola, Sapira. dawala. Tulung. Wah, ada siya. wah nulungan. Wah. Wah, watir. Si. Alah, cing-cing gitu lihat. Parabkeun ku aing sia ka jurig di dieu. Lawala. Wah. Tulungan, tulungan ka itu mati. Alah. Apoy. Raden Gatot Kaca. Ya iki. Anu nuju ngintip jelema anu cingkal lenteng disaluareun bates. Ya iki. Teu acan wantun ngaganggu sote teu acan ngadampal amarta. Dah. Nanging kaget yen aya nu ngablesati anak. Tulung! Sano kita tulung dah. Tulung! Sakit tuh saya nunulungan. Alhamdulillah itu. Selamat teteh gedingakan. Yang sana popoyan. Tatokeun aden ah. Kan teh kagak popoyan. Beda bocang cut. Kesang. Tama. Lah, nah dina popoyan tak aya laleur. Tatokeun dari tulungan. Kadunungan teh yang nyebut cangcut. Tolong! Aneh, ini saya foto lah.
untuk sakit itu kesal. Udah. Ah, ay aka, selamat. Selamat euy. Ari hilaing. Kuring, sirah tinggalun. Ya, ini tuh. Sirah enggak mau. Pojok tinggal. naon? Ngejari ke sia. Dari Kalau mana sirah show awal sirah tinggal. agak geuning ieu teh Bapak Panglima. Aduh. Nuhun. Sama kabeh hatur agan. Nuhun lah. Oh, iya. Gusti. Ini ieu teh dirut. Dirut now. Direktur utama. Ada. Apa? Ampun. Bapak BPD. Sirah Padahal itu direktur utama dirut mah puguh. Diurut. Diurut. Dilalempeng. Teu nyari bisa teh sia teh. Geuleuhna teh kumaksakeun. Sini ke subuh ya teh. Heeh. Wali kejadian naon mah. kumawi agan abdi teh newak jelema. Lewak jelema naon? Jelema urang awu-awu langit. Jagat sakti. Kadu kandak tentara. Ulang awal lagi. Sing kalalentang di tupi curigaon cik abdi ge iPad teh nyawe geuning maksudna teh. Naon cenah? Maksudna teh bade nyulik Raja Amarta Gusti Prabu Yudhistira. Wengi engke bade diculik. Urokan. Usaha. Ngeta jelema. Ngaku manehna wah nepak dada. Jago teh akan sombong. Tuh aya kasihan eta jakung gede sakitu tah jakung. Ai ka gigir. Gigir sakitu. Ai ka tukang. Tukang sakitu. Eta beuni malabes. Oh. Ade. Oke. Potong udah pokoknya siapa. Mending mempes kena liang iru. Sakitu curug panjang teh. Duaan agan. Naon. Jelemana. Jadi yakin mak dek nyulik Kamcing Rama Prabu. Somohon. Pingkeun sanajan manehna boga tekad kitu aican ngadampal Amarta ulah ngayakeun tindakan. Cara bukti. Dina geus ngadampal nage tanyakeun heula surat-suratna. Nah aya idin abu saragana Amarta tahu. Paspor. Pakai idin. Jadi orang kudu apik, kudu jadi bangsa nu geus dewasa. Pasporna pariksa paspor. Paspor. Cakata. Pisana. Bisa teh naon? Dulurna hamburger. Jadi yakin Somohon. jeung saha maneh? Tiluan abdi teh gan. Sareng murid abdi teh gede murid agan. Buka murid. Dewan Nur Cahya ngaranna teh. Murid abdi teh baheula keur leutik aya di abdi teh nutur-nutur. Aing ngurak. Oh. Burak-burak wae murid. Nya hayang bisa nyieun pangal baheula teh budak teh teh. Jadi Aing tos umur 10 tahun eueuh budak teh teh. ajakan. Bang teh sekolah di Jakarta. Di Jakarta teh dagang bubur. Hari kuliah anak Iya. balik Dagang bubur bari sekolah teh budak teh ayeuna jadi budak pinter agan sakti di Karena Dewan Nur Cahya. Nya murid maneh murid abdi kan eta budak teh sombong. Rada adikku. sombong kumaha? Rada adikku. Nya ku abdi teh dibejakeun cing teh aya nu rek nyulik. Ai maneh nya horek nyulik teh kumaha? Di tukang ngarit. Beda. Di tukang ngarit cenah aya nu rek nyulik cenah ngomongna rek nyulik. Susul ku abdi teh ka itu aya eta budak milu. Saha teh? Dewan Nur Cahya teh. Sing teh mana mau ulah milu, mau kuat budak mah. Ah, cenah tong make jeung ieu yang harapan butak gede gitu. Gatot Kaca nu kasih jago. Ah, ti kuku cenah teh. Jeung saha teh? Eta cek Dewan Nur Cahya. Nya teh teh olah. Ah, abdi mah teu ngopi, ai siapa keur kieu hari teh. Sieun ka panggil. Gitu. Di mana makhlukna? Paling ditu pelan. Mau ngasieun cenah yang harapan Gatot Kaca eta cenah Gatot Kaca teh lor bes.
anu gede yang irung Lu karek kalau untuna. nu hejo beungeut Anu paling bejakeun cenah Ratu Kaca ka Gede Sora nya ke Gede Sora ada mau bisa adan jangan kan orang ngalut we sen. teu ngopi naon di Mas ya mah harita keur ka warung ini Orang mah ini ya satunya. lain kumaha eta lain lamun pangheulana ini tepang tukangna iya cenah leuh eta jalan lega kayaknya sok bengkok balik ke itu sok maju Sama jo. balik ke dia No. sok maju Sok talaga. oh udah halangan kene nah hanya euy Nah, aja segitu jalan lega. opat teh kah tuh sok i 2 3 4 balik ya sok dan lempang tininya teh ka itu Sok. nah hanya euy Aneh. Udah lebar jalan teh. gua atuh contohana sok balik ke dia Opat. memang kan ini mah kena tuh tapi kan dia heula tuh doang aja ya. Saya orang Gatot Kaca urang mana sampean kaula ti negara wau langit bener penting kerek nyulik Raja Amarta ai kitu maneh nyaho ti saha tampati perapati utama ilang baheula Eta. ngaranna maneh Gatot Kaca Gatot Subroto Hei, tongan tega, na idunungan keur. Bante jauh udah pawe na rumput di sini. Ruban ko niya. Oh iya. Penastik kesayang tumampara. Iya ije. Ia tenawa dikepret ku Gatot Kaca. Ije. Lengitan perwilang tanpa kerana jangelek jadi Dewi Gedeng Permoni. Gatot Kaca. Dan gini nyete orang setra ganda mai. Ampun Gatot Kaca. Good. Kang. Awewe itu teh. Manfaatkeun. Usia. Lumayan. Serius, dikeun. Daripada jaya. Ampun. Good. Panglewakeun. Gua akan penggalian ke sukunya. Rek di kumaha. Apa terada hese. Kita kai kita. Dewan Nur saja kan? Orang kapir doy. Iya. Dinasti kesayang itu memperayai patih negara waulangi di jamak legitan perwilang tanpa kerana. Duh, Jangan celurah tongkok di Jumandri. Nanaonas ya. Daya-daya Kakang Semar jisima abdi teh jelema anu ditodong daek tu daek Kang Mintek trek. dipaksa di upami teu kitu dipaehan memang eta si eta sakti eta balik siap bisi kapangih ku si cepot dihina ke ini nyumput berburu Nyebut tadi gitu. daya-daya ini
Dewa Nur saja kan. Oh, aduh. Gini, ieu teh Raden Gatot Kaca. Benar Dewa Nur saya. Sepino. Benar keur budakna diasuh ku si Cepot. Oh, laras. Ada nguting siapa? Nyebut gede leang hidung saya tadinya. Saha? Tahu lah. Benar. Pas karyawan untuk Nyebut saya yo banget, nyebut saya we. Kasaha? Tahu lah. Benar. kita ngadu ke dana aja. Mun orang mau cibrol deh bakal ditanya. Yang tinggal di gelut nah misalnya. Aing hayangnya kalau ada bapak aing yang Gatot Kaca eleh mana. Mana syaratnya Kang? Benar sih. Ngancam ka kaula. Macam naon? Oe. Ngahina ka kaula. Pajarkeun teh cara Gatot Kaca eueuh gawe. Eueuh buah musuh geus ka dieu jadi antep we da eta menang panyogok. Eta teh cek saha? Aya nu ngomong. Oh, nu diikat. Memang geus eta. Nah, eta si Cepot kalakuan. Kecantum ke sepatu. Ngadudomakeun we jeung saha-saha teh. Didang. Parioskeun beug. Lumayan aja luhur ilmu jemar panar siap buktikeun. Lamun nya laki-laki larang jaga toto can ujauli. Ampun Raden, eta teh urang teh sanes doma, ulah benang diadukeun. Teu pisan-pisan kaula ngomong kitu bujeng hingga kacaring teu ngimpi piacan. Urang aja onto. Nganaonan. Dulungan aing teh teh. Aing mana gelo? Yes. Tidak boleh jangan Nepi ka kitu, gaet kunaon? Oh, geus pun. Asa jadi kapuk kai bunan kapas kau jana. Waduh, di kumaha ku silih? Hah? Di kumaha? Hampura we abeh jiga atuh. Saekeun harakat darjak anak teh di dieu. Tangtukeun bandera. Tangtungkeun bandera. Di hormat. Ngade jadi dewan. Dewan-dewan ini. Dewan-dewan di kabupaten. Naon siapa mana eta Gatot Kaca nepi kana kitu-kitu? Dulungan kuring. Kuring teh teh leutik paribasana ti kongkoak tepi ka ngunggul teh takuye di paramarana teh. Hah? Ngomong si teh. Kapunten da teu dikukumaha kan anjeunna rek marioskeun beuheung anjeunna nu namru. Daek ditiup. Abdi nu ngomong nyageurkeun bapak nu ngajabar saya teh. Sok. Juragan anu, Ye. waras teh meureun jati teh makaning waras Aulia. Damangan. Waduh. Gening batok bulu si madu maneh oge boga. Kata Agul. Da Agul. Dem sekarang apa? Kelakuan si eta. Budak satria kita sangat Teh Nur saya. luar biasa. Manehna mah peureum, ciorek peureum teh meureun keur matak mantra. Lulus pon. Mun teu aya abdi gade kumaha da si Masgan. Ya, Jeung eta maneh jageulkeun kitu. Tong apan eta teh ilmu teh ti abdi teh teh. Dari mah teu saha mau ti lagi. Makanya mun Mesti boga job ke dia ya. Ilmu naon karana? aya we. Tiba heula teh ti zaman Panu Dewanata. Wah. Di zaman Tuang Eyang, Orang tuh abdi mah tos gaduh. Nah, atuh sia krek pameja ayeuna. Itu Agul. Teu model batur. Teu ngamanfaatkeun ilmu anu jangan sini nah pipi. Lamun kaula aya ilmu kitu kumaha?
biasa Bang. Insyaallah ya. Sabaraha poe puasana. Teu kedah. Da tos dibeli na ku abdi. Agan mah bisa kali prak we agan mah. Dan wes nama akal. Man kudu apa kalimatna ulah ditulis apa kusaliwat. Gitu. Cangkem. Kalimahna teh Kudu apa kusaliwat, apa cangkem kusaliwat ulah ditulis, ulah diapakeun. Ayeuna apa? Ayeuna ge mati atuh. apa bener teh Oh, talah teu percaya dagan kami. Besok kablikeun kana beuheungkeun tah. Lamun agan teu percaya kabli. cing sok kalimahna naon? Kalimahna Iya. tong seuri itu tuh. Gatot kaca boga ilmu sabta pangrumu. Sanajan nu jauh katenge. Komo nu deukeut bakal karekam sekaligus. Kalimahna Iya. iwir-iwir dina gawin. Iwir-iwir dina gawin. Meureum sikina katilu, Meureum sikina katilu. eueuh hiji. Eueuh hiji. Meureun tutung mana kitu ge. Meureun tutung mana kitu ge. Pikir ku sararea. Nah, jangan dongeng kalimah. Tidak aku itu kan. Meureum sikina katilu, Meureum sikina katilu. eueuh hiji. Eueuh hiji. Meureun tutung mana kitu ge. Tutung ku pangawasa kaula. Tutung ku panguasa kaula. Leuleus. Leuleus. Sakitu Iya. Tah eta teh kalimahna teh upami tos cangkem dina ngagunakeunna teh kudu kudu kagringkig. Iwir-iwir dina gawin. Wah, Iwir-iwir dina gawin. Meureum sikina katilu. Eueuh hiji. Meureun tutung mana kitu ge. Tutung ku pangawasa kaula. Leuleus. sakitu apalah. Sok mati bener sok kamu teu mati. Cobaan heula ka kuring kabri sok. Teu percaya mah. Iwir-iwir. Meureum sikina katilu. Eueuh hiji. Urang tutung mana kitu oge. Oh, atuh nana dijahit. Tengah ngoda tuh. Iwir-iwir dina gawin. Meureum sikina katilu eueuh hiji meureun tutung mana kitu oge. Leungeus. Aduh. Alah. Nya we geuning. Tobat asaiga nuhun asaiga. Nuhun Maha Guru, nuhun. Tuh sangka kau boga ilmu kitu. Wah, sanak pun projek musti. Ai saluhun projek musti ye ilmu teh. Nuhun Maha Guru. Nuhun Maha Guru kumaha nya geurgeunana. Nu bieu balikan deui. Kan tungtungna ulah leuleus cager. Tungtungna teh Tungtungna teh boro-boro. luar biasa ye. Ulah aing wae nu disiksa teh ku pejabat. Pejabat disiksa ku aing kali itu mah. Iwir-iwir dina gawin. Meureum sikina kagenep aya genep. Tilu. Meureum sikina katilu. Eueuh hiji meureun tutung mana kitu oge. Eta Alhamdulillah. acan nyebut cager lagi. Acan, alah, aing geus kene. Eta ku dipercaya kejadian. Cager. Nuhun ka teh. Omat. Ulah sagawa yang ngagunakeun eta ilmu. Omat kasep ai lain kaca dirbangban mah. Lamun kurang eleh teu meunang eleh, lumpat teu meunang lumpat, embung teu meunang embung. Nyampe pake. Ya, cawas musuh nu berat. Itu satria di kamana? Bade nyerah ka ulangit geura. Agan ayeuna teh diantosan juragan Bima tos di ditu, juragan Arjuna tos di ditu, juragan Batara Kresna tos di ditu. Tarumpulin nu ajan. Maneh Jawa Tibana. Oh, kakantun informasi agan. Tinggalin zaman.
Kapan kamu mau ngintip-ngintip eta jelema? Semua ayeuna teh para magai kana. Ayo. Dalam paetan tak serius ieu opat satria parantos lebet ka karaton nagara sampurasun denawa ya rampes Bepecah jalan Beser kupatnya pona Bepecah utami wangsul Sindang layak pelupatan Cisaran dan labor Samudaya kalapan Hapun tenang kesuh Cikurai Gunung Cikurai Di tempat nis Mojang gelis Kenapa turang Hati puyeng Kenapa tebih hati nangis Sari gunung guntur Neng yuni gunung guntur Jalan nama ayah anu kapal Amit mundur Amit mundur Biasa jambatan Bisa nete sejak kanan Artosnya tajam sayogi Sanis pikiran Watas leperantos duki Tanah jangan hari dicampuran Siang gigi Bapak cakap Sesonoan Enjing mahurang pada Empang Nuti dari paka Eta kore dasma Temang cadasna Iya surang Bogonya kan Enjing Ari pasiro Kojakar Pitan Pita plaken Gata bantu Abdi soma Japantan Yang kekawai mujeng kantu Tumbang eras Cek deden jenjala Berari malah timal Neng yuni di sisi jalan Ini hamid tepat-tepat Meser ragi sama di
panyar dianggo menyamar sentuh pamugi wadah pemiati atas langsung kacamu katapan hari di bangsa pilih lami tempat pamukit kerja ulah rekari pada mampu kerja jalan budai hari meser putih apun nanti ulang obat kaan Rampak kayak budak mora dulu opatan. Manisya jaja. Syah sampean. Ngaran kaula Sang Hyang Nur Banyu. Nur Bayu, Nur geni kaula. Nur Bumi. Bodoh. Iya Sang Hyang kawas yung jadi dulu. Ya. Nur ni kabe. Naon nek nyiar gawe? Hah? Lain nek nyar gawe kaula. Tapi Geus gablek ilmu naon? Wong lian bisa kasoran, wong lian bisa talung tapi keur kaula. oh, mahasiswa di mana yang ngadon demo? Ada demo, ada protes ya. Lu kumawa nih kaing. Aing nu wani mana? Tunjuk rasa segala. Sa urang anu jajaten jeung kaula. Lain eta. Nya bebenyi tayeunya nya ngajara rago. Malolontong. Sombong sia dalamun geus gek mah dina kursi sia teh jempe pego mau bisa ngomong. Hah? Keur kaula beda deui. Bener tega lara tega pati dek ngalawan ngai. Sok Bener. ya. Waing diseup sia kana tikoro digayem kabeh oge. Opat jelema nganu ukur sateutna sakali neureuy ku aing. Buktikeun kurang aja. Penasti kersayang tumampa. Ya, iya ge. Ieu teu nawa. Nyalangapkeun bahamna Iya ge. hingga opat satria kasedon kana bahamna. Digayem tulangna cindarok ku ieu teu nawa. iya Wah, omolog ya. Mumuluk di lepugu aing teh raja kanibat beuki daging jelema. Sarapan teh lumayan. Sok saha deui ku anu hayang dihakan. Benar sok teh. Enak batuk. Naon kula? Melang nanti koro deui. Lagi gas teh. Oh boy. Dulu itu Nah bang atuh geuning. tina opat menjadi Oh asa dioplos. Ku aing teh meureun asa dihijikeun deui teh si gelo. Dioploskeun deh. Asa dioplos deui meureun wujud si eta beuk nya.
Tapi dah bangke nak kuai jadi belum saya nama jadi. Dasar nira tangan teman. Datang ini juga. Saya Kaula panserna tina opat tadi ngaran kaula Dewa Nur Cahya. Eta paingan kulan. ulu. Ya ada si Semar waktu itu. Mata kulan dia ada kena jelema eta. Tong bolo ayeun baheula we keur ngora ku aing kuku inung syukurna dicoplokeun jadi jelema. Eta kalebihanna teh. Eta kalebihanna si eta. Mata kese diungkit-ungkit. Aneh siapa nyantong boro kitu si eta nying siri korongna ngaceleng. Jadi langsung kasih eta. Jadi truk. Eta saya teh Tong ngalantur sia kunyuk. Sok deh kumaha carana. Bener mana panserna tina opat bener buktikan sok. Tenyo. Lajeng Dewa Nur Cahya lebet teh kana wujud Semar Badrana. Alah, ai kurinya teh mah. Ai kurinya teh guru TK. Dulu itu si eta. Wih. Sangka akhir nang tungdeui. Akhir teh mah. So. Lain deh pindah sia ti dieu jauh-jauh. Montong jadi jelema munafik geuleuh. Sok sia rek jika ti dia mana? Bari na kesana butuheun ka sia. Luar biasa kaduhung di kaleketek aing Ya. Musik ulama nih ngagugahkeun macan turu deuleu ngaleketek aing mah. Dalam usia tengah ganggu aing, mau diganggu ku aing oge. Panjang juga kitu ngaing, mau ngaganggu dia sapanjang dia tengah ganggu ngaing. Tapi lamun ngaing diganggu ku sia, dituar ku ngaing. Geus komitmen aing. Perjanjian. aduh kaduhung aing Sok sia. sok teu mahaina ya wah kagok berontok ka palang belamar Ya, di luar ditungguan ku aing. urang ajar Naon akang? Kepikiran ku Gusti Batara Kresna paling di itu juragan Bima juragan Arjuna Ya, kumaha? Gatot Kaca di awang-awang ngincer Wah, Gusti. ya anu Gusti Aga. Gusti kempung ya nah kada siapa sih dianggap pun bangsa di dieu Ya. ya ya Kaulanun kula. ya ya Bima ono apa kakangku Gatot Kaca paratos aya di luhur. ya datang raja lakeun bae ku aing tak jotos ning pancarana Ya ampun, tiba heula teh jotos. cokek siapa ini dendam kene ka aing sate ya ya Kaulanun kula. Bima ya Dupi tadi nu lebet satria ka karaton teh sabaraha urang? ya lima 5 lima satria. ya Keluar deui teh.
tuh tinggali aya nu keluar saha Kagak tuh. Bawa hidangan mah. nah jika pinguin sanes pinguin Kakang Semar bener nah ini jadi Kakang Semar nu keluar Dia asli teh. jadi yakin satria nu tadi limaan teh si Semar Badranaya ngagunakeun ilmu 4 kali 5 pancar Wah. laras pisan ka Kakang Semar anjeun geus ngagunakeun ilmu 4 kali 5 genep 5 pancar Pacar. laras tah teu mata kula diheureuyan si Semar mah beulung Ulah diukit-ukit jangan pakai tambah. luar biasa geuning buktina tah ieu mangan kapangaruhane jeung kapangaruhan ku batu teu Rumaos kawan, lori rumaos sampai. Nah, itu ya, iya didegung-degung, atos. Rumahan, kepengaruhan, awas tuh, dikukulu ka juri. Ning bukti na gitu kanya kasana. Rumaos. Satu-satu. Ya. Kang, Pejabat oke osoknya hadir. sarua we berayang deui Kang. Ya hiburan bener. Suka pejabat bentar itu. Sarua we jalemak. Kurang lanjut aja. Siapa Badranaya? Kamu ngejat aing oke dulu. Eta we. Kalpieulaan we. Geuning kan? Serius ku putra Gatot Kaca. Ari wang. Ade si Gatot. Ya ieu Gatot Kaca. Utang pati tang bayar pati utang wirang tang bayar wirang. Tega nana, tega. Pati, tega. Tapi sabari anjeun tega pati. Buktikan gabrek ilmu naon sia. Wir-wir belum sikina katilo hiji belum tutup pada gitu leles dan naona si tete naona dari akang naona coba sebut mati jadi kuasaan ini ngomong mati ngobrol Tidak ngutang kan. Tak heubeul teu panggih teh gablek tengeran kitu. Ieu rasakeun ieu, saptaranyo ieu. Penastik kersayang tumampara. Iya ike. Nawa dijamak dugi ka amur rasut jadi seuneu. Lir kisah-kisah ngulon ngetan ngidung ngaler nyebar lir kemang api. Tuh. Ieu teh si horeng kumpulan tina nafsu-nafsuna sang hyang ransasan. Iya. Ampun semua. Curik sakti setan kumaha samual leuwih mulia tibatan manusia sia. Allah katenan wa. Sok ale ketek aing sok. Kakang semua. Bulan. Kumpulkan. Mangga. Yang Kula. selamat teu ucup. Alhamdulillah. Kuat. Mudah-mudahan hitung-hitung ngaruat dunya we teh nya cup. Ih katenan wa kula. Urang sadaya ayeuna salaku manusia anu ngabogaan rasa tanggung jawab
kalau yang sanggup pikir ngurus dunia yuk kurang balikin deh Laras buana. kurang lakan deh rupa-rupa tubuhan anu gundul anu kulistir Kurang lestari ke dia. kurang lestarikan deh alamku sararaku sarasa pikiran cuy Mohon. tak itu jajan Saya buat salamet nu kagungan maksud sakulawargi salamet murang kali hitanan pakuan anu dilingihan nu nonton nu ditonton sakali salamet tetap salamet hapunten tina sangro pihak kalepatan ageng semonten aliti wasa para kanca tina rombongan Giri Harjatilu cas